Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Depan pun ngerancin kuing amat tepat. Wakil kesek ke diterima Karawang Barat. Bahwa dia benarkan dongeng alumduna kalen di jauh depan. Zaman baheula di hiji leuweung aya kalenci keur nyatuan bangun anu ponyok nakeun. Keur kitu porojo nu baru datang nempo aya kalenci keur nyatuan tok geumeur teh nyarita. Kalenci maneh mah ari nyatu rampus ari awak leutik bae sapercuma jalu ka PG ukur ngagakeun put bae ceunah. Nah, aku duku maha ada aku nih apa yelin tuh tembak kalenci. Dasar mirip sama lima. Berdasarkan bawa teh ukur sudah gitu. Yo, tampo puri. Wah, jagung padat. Kurang baik. Bangsa cara agam orang mau orang dian ngalang wak prima. Coba abane boro-boro tahu. Cek udah baru, mulai adikmu bisa. Nang teh ngapa? Nanti sing ngatulah maneh teh. Da goreng-goreng oge kuring. Tong kadang-kadang Gusti. Saya mugi oge teu meunang nyeri kitu. Da goreng leutik teh, da sorangan. Geus gurat nawe. Tong adikku domba. Anu nyaho di waktu mah maneh teh bakal butuh kebetulan kuring. Cek kalenci banyak-banyakan maneh. Yo, kue turun menang haon, makin mana betul goreng, mana yang ada atau cara, atau mana langsung apa dia mana goreng mah, masih ditengah, sebadu kalau makin sombong mengateh, kerjitu, gaul, suara bau, tiga jawa, terlalu kalian cuma lupa, penelitian. Sejauh di dunia. Orang kaya udah pada bingungan, kudu ka mana yang lompat? Abah mau geus geus pisan. Mun lompat pasti kabari. Rek nyebut yang kalenci, moal masuk. Jawabna gede teuing. Jawaban hidup kamu. Kalenci no om tidak liangna. Ngawaskeun bari olah domba. Mimitina mah ate-ate puas. Mudah-mudahan bisa kita mainana, ayeuna nya harapan malam aya teh. Tapi beserta cuma bager ade hate, dan mudah-mudahan bisa kita bingungan teh. Jadi rasa khawatir, terang manehna keluar dari diraliangna, sangka pok ngomong ada baru. Domba, nyumput kana kawak kigernya kuring. Cek kalenci. Pati awak kemarin ku mau, dah mau ya asup mana mau segede gitu mah. Cek udah baru, banget nak, mana geus pias, pakating ku paras yeuna. Mama, kayak gue di liburan tuh tadi, tapi cek ku mau, sok berburu, bisi mau dari depan tren. Cek kalenci. Sanggeus demam warna nyaket kena bawa, gancang kalenci, pekoreh anak-anak ngabul harapan. Sewur tanah ngabul teh tutupan gobo kalenci naker tanah malimpa kupis korea tanah sabab musim mau kabur datang sanggeus beres kalenci dibuburan jak asup teh kana alatna sabab mau geus deket pisan kalenci jeung domba adu sarinci dirempes di tempatnya masing-masing mau kalantang kulit-kulit kene yang suguran air domba atau bocah atau naon we kalau bisa diakan tapi terus di keboma leos beli garam-garam jeung gua gaul godok urang beda teh bodan naon sanggeus sidik mau geus jauh urumuy domba keluar ti ramah jemputanana di kuyumut terus digibrik jeung bogeus kan ke kebun lu darah pas ujur muluna. Aduh, dari kalenci, kuring bacira kemari mana kadang hadan maneh, kumaha putana berimbang dari mana? Cek udah baru, bari kalamas melengeh semua era.
Wah, itu kudu terima sagala, gak kewajiban kepada makhluk kudus ditulungan. Tembak kaleci bari soleh naker. Ngan, kawin kulima, mane, tosok resep ngena kabatur teh. Ulah kena awak pada serta gagal, penutik manik bunga dan bisa. Cek kaleci deuleuy. Hampura weh, masa mereka salah, berdosa, pancilikan daerah harema, kuring mereka beradat, wadai kunahina, malah mereka penutik teh. Cek udah baru. Terjalin dengan janjina udah baru teh. Nya, cerita mah kan terbang teh leungit. Kan leutiknya. Sosobatan teh jeung kalengci, kira ket bae. Demi ieu pinteun urang sadayana, mata ge jelema tosok adiku. Mudah-mudahan naon anu didongeng ku sim kuring aya manfaatna. Rupina jeung sim kuring cekak sakit wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi